Bismillahirrahmanirrahim. Namun tetan hiji. Qauluhu wa huwa marfu'un abadan. Wa huwa ari ieu fi'il mudhari eta marfu'un diropakeun abadan salilana. Hatta yadkhula sehingga manjing alaihi kana eta fi'il mudhari naon nasibun amil nawasib aw jazimun atau amil jawazim. Ari hukumna fi'il mudhari eta aya dua. Nyaeta di mana-mana fi'il mudhari hiji anu mu'rab. Artina can patepung jeung nun taukid atau nun jama niswah. Nu kadua hukumna mabni dhammah. Artina geus patepung jeung nun taukid atau nun jama niswah. Jadi sing ingat kabagi dua hukumna dina fi'il mudhari. Aya nu mu'rab, aya anu mabni dhammah. Lamun dihitung deui tinu awal tadi nya dina kalimah fi'il madi khususna aya anu sebutkeun mabni patah, mabni sukun, terus mabni bener? Aya tilunya mabnina teh itu. Nah, dina fi'il mudhari ayana hukumna kabagi dua, aya nu mu'rab aya nu mabni. Ari sok nitah, ari anu sok nitah ropana fi'il mudhari eta aya opat. Ngeunah mah teh make anu ya. Ari anu sok nitah ropana tong ropana ari anu sok nitah ropa kana itu. Ari anu sok nitah ropa kana fi'il mudhari eta aya opat. Eta aya opat kaul ulama. Ade iman kana ieu. Masih pendapat ulama. Ari anu sok nitah ropa kana fi'il mudhari eta aya opat kaul. Hiji kaul ulama basriyin. Nyaeta kusabab cicing dina tempat isim. Ulama Basri teh disebut ulama Basroh ya. Daerah Papiler gitu di Timur Tengah nyata anu konsekuen dengan hukum bahasa Arab. Engke diharap tuh aya nu kaopatna aya disebutkeun menurut ulama Kufiyin ya. Nyata kusabab sepi tina amil nawasib jeung amil jawazim itu cek ulama Kufiyin mah. Nu kadua aya disebutkeun ulama Sa'lab. Nyaeta kusabab datna eta fi'il. Nu katilu aya disebutkeun ulama Kisai. Ulama Kisai mah merambah kana ilmu qiraat deui. Ya. Contoh seperti dina lapad alaihullah ya, dina surat Al-Ahzab salah surat Muhammad tentunya aya alaihullah bahasana. Jadi Imam Hafiz berikut Imam Kisai didinya ngaropakeun kana huna domirna lapad alaihu. Padahal di mana-mana oge ketika harap jar papangi jeung domir mutasil dibaca kasroh alaihi di mana-mana oge.
Nah, eta asupna kana khilafiyah dina bacaan qiraatus sab'ah gitu. Ngan hiji-hiji dina Quran nu ngabedakeun pendapat dina kalimat alaihu eta. Teruskeun. Jadi anu sok nitah kana ropana fil mudhari eta aya 4 kaul. Ulama Basriyin kusabab cicing dina tempat isim alasanna teh nu kadua pangna ropana fil mudhari teh mana kudatna eta fiil cek ulama sa'lam cek ulama kisai mah mana kusabab harap mudharaah anu 4 aya lapat ana itu teh aya hamzah aya nun aya iya aya ta tanu kaopat nama cek ulama kupiyin nyaeta kusabab sepi tina amil nawasib jeung amil jawajib opat tanana ge ini sangat beralasan ya itu ulama tuh ya, tidak mungkin berkata-kata tanpa landasan yang jelas. Di antara kaul anu opat tadi anu mu'tamad teh anu kuat ya mu'tamad teh nu kuat nya eta kaul ulama kupiyin hartina di dieu anu sangat lebih realistis lebih ayeuna logis lebih mampu diterima oleh logika itu pendapat ulama yang keempat nyata ulama kupiyin nah sababna nyata kusabab sepi tina amil nawasib jeung sepi tina amil jawajib hartina can aya nu nitah nasab can anu nitah jajem itu ya ta urang ge hirup kudu kitu wala taqu ma laisa laka bihi ilmun omat anjeun ulah dek ngalakukeun hiji perkara nu anjeun teu paham nu anjeun teu nyaho salah satuna anu can aya parentah gitu jadi ngagawean perkara teh anu ditita ngajauhan perkara teh anu dicegah disebut takwa teh disiplin lebih ke arah istitoah artinya ketaatan dek kaharti dek teu kaharti geus aya mah panitah jalankeun we karena cek kamari instruksi itu bukan untuk dipertanyakan tapi untuk dilaksanakan gitu tah doktrin militer mah kaharti teu kaharti jalankeun we itu nah terus mana ketika aya panyegah kaharti teu kaharti ketika cek Allah ulah we gitu ya nuhun urang bari kaharti ya nu ulah teh urang jijieunnan perkara nu teu jelas nu teu aya landasanana gitu eta ulah bisi ke kaasup kana mana ahli bid'ah gitu anu nganjar-nganjar perkara teh ti rasulna tah cek ulama kupiyin mah pangna fil mudhari ropa teh alasanana kaharti can aya nu nitah nasab can anu nitah jajem gitu maka ieu teh karena cek kaidah ngompokna Rabbul mudhari illadzi tajarrada an-nasibin wa jazimin ta'abbada Rabbul mudhari ari ropana fil mudhari alladzi anu tajarrada sepi eta alladzi tajarrada anu sepi dua nana an-nasibin tina amil nawasib wa jazimin yang amil jawajim gitu ta'abbada salilana gitu ya
jaroda teh dinya jarod syair ya gitu. Gas catatan ropa fi'il mudhari ya asalna fi'il mudhari teh kudu ropa sapanjang can aya nu nitah nasab atawa jajem pokokna fi'il mudhari mah ropa weh gitu. Tah urang ge kudu boga cita-cita teh kitu. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Mun bapa urang baheula ukur sakieu tingkat derajat teh ya baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia tah urang mah kudu jadi generasi lebih daripada orang tua urang gitu. Naon sabana masa depan. Naon cenah disebut teh Subbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah harapan pemimpin yang akan datang. Itu. Jadi perubahan teh ya gumantung ka pemuda. Sugan, hei para pemuda, hei para orang tua, jarang. Nu aya teh hei para pemuda, harapan agama dan bangsa. Ya. Itu seperti Sina Ali kan, jiwa muda, pemberani. Ku Rasul dicepret kan hari tadi ke perang Khandaq. Ya, mana cenah Ali? Manawi cenah. Ali teh nuju nyeri soca cenah, belekan gitu. Dek perang belekan ka dieu. Nah, sauran cenah Ali teh menghadap ya Rasulullah. Nah, ka dieu diusap ku Rasul. Socana damang saharita. Rasul ngejewang kana palapah korma diusap jadi pedang. Der teh ka medan perang ini sok aya pan ngadu jago lah. Memeh perang teh. Ternyata pasukan musuh itu terkalahkan. Maka muncul sebuah naon istilahna teh bisluit penghargaan terhadap Sina Ali. La fata illa Ali wala saifa illa Zul Fikor. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tiada pedang seampuh pedang Dzul Fikor gitu. Orang kudu kitu ya, mangung makalangan gitu. Jadi pemuda anu betul-betul punya kontribusi ya, karena agama gitu. Dek di belah mana orang posisinya gitu. Dek jadi ulama, ispugu, jadi teknokrat, jadi birokrat, jadi konglomerat gitu. Ulah jadi generasi-generasi malarat. Dijieun pamikul bengkung, dijieun pangeret bingkeng. Alah. Teu kadi itu teu kadi gitu. Hah? Tapi kudu anu siap multiguna. Siapa pakai itu macana dina laguna teh kumaha cenah pemuda tah sok sing bener aya mah bener. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu panggilan jihad. Geus suntik gajah. Qauluhu pannawasibu asyaratun. Yalah. Jadi nu bieu dina jurumiyah wa huwa marfuun abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jajimun teh itu adalah pendapat ulama Kufiyin ya. Diambil ku Syekh Jurumiyah dijadikan sebuah landasan.
ari can aya nasib mah ari can aya jajem mah ropa we posisina teh kitu. Pan nawasibu mangka ari amil nawasib eta sarutun aya 10. Mana anu 10 teh? Ya. Keun heula. Ari anu sok nitah nasab kana fil mudhari eta aya 10. Mana anu 10? Didinya kabagi 2. Hiji anu nganasobkeun kudatna eta amil. Nu kadua anu nganasobkeun ku an anu disimpen. Dek hukumna nyimpenna teh wajib. Atanapi anu wujub. Ya, gitu. Nah, sok aya contoh lamun dina bahasa isiman dina eta dina mubtada. Mubtada teh ropana teh ku ibtidana nu dibuang teh katingali tah seperti kitu. Ya. Geus lah. Jadi nu 10 teh kabagi 2. Mana? Kahiji an, kadua walan, kaopat idan, kaopat kae. Katilu idan, kaopat kae. Kalima lam, lamu kae. Kagenep lamul juhud. Katujuh hatta. Kadalapan jawab. Kasalapan pak. Ya, pak jawab. Terus mana? Kasapuluh wawu. Ya. Wa'au jeung lapan au. Itu 10 teh. Nah, maka di dia ku Kiai Musonib digambarkeun anu nganasabkeun ku datna eta amil eta aya 4. Pan tadi teh kabagi 2 nu 10 teh. Nah, nu kahiji nganasabkeun ku datna eta amil. Lobana aya 4. Mana nu 4 teh? Hijian anu sok disebut masdariyah. Ya, an masdariyah. Jadi dikembalikan karena pokok kalimat. Pan salah sawios menyebutkan asalna kalimat teh asal wahid teh nyata aya menyebutkan fiil mudhari, aya menyebutkan masdar, aya menyebutkan nasoro, aya menyebutkan nasron itu nya. Sebab lamun di jumlah jam lain mah eta teh 18 tetepannya hisunan kalimat teh. Contoh nasoroyan suru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansorun min sorun. Nu papiler sakitu mun diteruskeun mah itu nu bekarapan 11 ya gitu. Oke dina bab nasrib eta mah nya. Yes. Nasara fi'il madi yansuru fil mudhari nasron masdar taukid bahwa isim domir nasirun isim fa'il mansurun isim maf'ul unsur fi'il amar la tansur fi'il nahi. La tansur fi'il nahi mansurun isim jaman min sorun isim alat min sorun isim jaman isim alat gitu nya. Ya sekali lah namanya bab nasrib. Mansorun min sorun gitu teh. Anu sok disebut an masdariyah. Contoh antaripa kercan kadatangan mah bahasana ta'rifu. Ya. Kadatangan amil nawasib nu kahiji teh nyata an masdariyah. Maka an tersebut itu disebut amil nawasib. Ta'rifu takna harap mudhari. Terus tarifa eta fi'il mudhari ngan geus mansub
sabab keantepan amil nawasib. Maka alamat nasabna kupa ta sabab can patepung jeung se itu nya dina harti didinya teu patepung jeung alif jeung naon jeung arab elat jeung nun jama nya atawa wau jama gitu ya. Karek kaentepan ku amil nawasib gitu. Nu kadua lan anu sok disebut lan harap napi ya. Lan harapna napi ari napiun teh artina menepis, melainkan, menghilangkan, meniadakan, mencegah dan sebagainya. Contoh ya lamun dina bab la mah aya la napiatul jin si bahkan istigrok sebutna teh nya la ilaha illallah itu lakna teh disebut lakna nafi illallah itu isbat disebutna la nafi la ilaha illallah la ilaha nafi illallahu isbat gitu ya. Jadi nafi menafikan melainkan ya. Contoh lan tanalul birra lan tanalu asal nama tanalu nah kalian depan amil nawasib. Nah, maka si nuna dicentang dibuang ya kusabab kalian depan amil nawasib dina tingkah jama gitu. Maka lan disebut amil nawasib tukang anda sobkeun tak sebagai harap mudoro tanalu eta fi'il mudhari ngan mansub sabab aya lan amil nawasib. Sementara wauna itu wau domir jama itu alamat nasabna ku hadpun nuni cik tadi tanalu nah kedatangan amil nawasib piceun nuna tinggal lan tanalu mun ayatna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu henteu lain ya naon teu jagoan macik urang teh mah teu kasebutkeun jagoan lan tanalu ora nono naon merkoleh moal meunangan berarti eleh cek bahasa lagi can kasebutkeun albirro kana kasayan hatta tunpiku sehingga kayak hatta dihareup hatta tunpiku sehingga anjeun ngainpahkeun mimma tina perkara tuhibuna anu aranjeun mika cinta dongengna nyata seperti hayam pelung teh ya gitu nya kade lain ukur tibatur ka urang ge ka batur kuduna itulah ciga ajengan hayam belum kan gitu sia eta macan tibatur ka urang lain ti urang ka batur gitu ya kahiji naon an nancen den an nu kadua lan nu katilu idzan dina nganasobkeunana ngagaduhan syarat tilu idzan mah hiji kudu jadi sodar kalam nu kadua kudu kana fiil zaman mustaqbal nah make kitu pandina fiil mudhari teh aya nu tuduh kana zaman hal eukeur sedang aya nu tuduh kana zaman istiqbal yang akan datang itu tah di dieu mah dihususkeun disyaratkeun kudu kana fiil zaman anu mustaqbal berbicara masa depan gitu nya lain eukeur tapi eudeung nu katiluna kudu mutasil ulah mun pasil kudu antel ulah pisah angin lamun kapisah ku kosam la
munada, dorob, jar majrur. Itu ada pengecualian tatina nomor 3 teh nya. Angin lamun kapisah ku kosam, ku la, ku munada, ku dorob jeung jar majrur gitu. Itu lain cerita ya. Gitu. Nah, contoh idan. Idan aqtulaka. Idan eta amil nawasib. Aqtulaka hamjahna harap mudhara'a. Aqtula eta fiil mudhari anu mansub gitu nya. Nah, alamat nasab patah sabab can patepung jeung se gitu. Sementara mana dinya teh aqtula eta fa'il domir mustatir wujub takdirna ana. Jadi mun ditakdirkeun mah idan aqtula ana anta gitu nya. Nah, maka maf'ul isim domir eta musnan mutasil. Aqtulaka. Aqtulaka. Saya dek ngabunuh anjeun. Dibunuh sia ku dewek gitu. Nah, sia yang dibunuh ai. Nah, gitu. Aqtulu nya asal nama. Datangan idan. Jadi aqtula. Kadituna domir mohoto. Ka lawan bicarana aqtulaka. Nah, kami dek ngabunuh ka anjeun. Atuh ngagiwar heula disebutkeun dek dibunuh. Gitu. Siapayan ku ai? Kaburu lompat gitu. Ta jagoan neon mah tara kitu. Kata ya jago goprak lah gitu. Itu jagoan neon mah nya. Gas. Nah, repeh Mama Garut teh. Dibawanyaan mengaji. Kaopat kae anu sok disebut kae takliliyah. Artinya itu berbicara tentang sebuah alasan. Contoh kai akroa. Artinya buhale kayak opo. Nah, baca ingsun gitu. Amil nawasib kae teh. Akrou nya asalna fi'il mudhari gitu. Anu aja akroa kusab kadatangan kae amil nawasib. Jadi mansub nya fi'il mudhari anu mansub. Alamat nasab patah sabab can patepung jeung se. Itu. Anu nganasobkeun ayeuna bagian kadua. Anu nganasobkeun ku anu disimpen eta aya genep. Anu genep kabagi 2 deui wae. Duh. Mana hiji anu hukumna jawaz? Eta aya hiji nya eta lam kae. Contoh litubayyina lahum. Ya. Litubayyina lamna amil nawasib. Sabab eta lam kae karana ya, dihartianna teh sebuah alasan. Nah bet kitu karana anu gitu. Litubayyina karana dek mertelakeun gitu. Asal nama bayi ya. Nah usah bicara masa depan jadi tubayyinu datangan amil amil nawasib. Jadi nasab litubayyina itu takna harap mudharaah terus ana dengan kalimatna fi'il mudhari anu mansub ya. Alamat nasab patah sabab can patepung jeung se gitu. Takdir nama li'an tubayyina kitu teh. Takdir nama karena yen tak nerangkeun, ngajelaskeun, nemreskeun gitu nya. Jadi takdirna li'an ieu an teh dibunan disebutna teh cik tadi teh bahasana teh nyaeta an anu disimpen bahasana. Jadi teu dipunculkeun, disimpen ya. Sehingga
cukup pe dibaca teh litubayina padahal takdir nama lian tubayina salah teh maca lian tubayina itu lamun ningali eta posisina jadi wajib maka jadi salah tapi lamun eta hukumna memang jawaz eta teh naon itu lian akimu banyaklah contohnya. Nu kadua hukumna wujub eta aya 5 tah bieu mah wenang ya anu nganasobkeun ku anu disimpen hukumna wenang aya hiji jawaz disebutna teh matak teh saeutik dina ayat ge anu kalimatna make lian ya lian undiro gitu lobanya jangan bisa dibaca litubayina gitu. Terus mana kadua anu hukumna wujub eta aya 5 disimpen hukumna wujub gitu ya bisi keder jadi kadua anu hukumna wajib disimpan hiji lamul juhud nyaeta lam anu tumiba sabada kana tur eta kana kapiheulaan kumana napi makana tak diharap contohna atawa tumiba sabada lam amil jawa jim tur tumiba sabada yakun jadi obar ya yakun ya. Contoh anu makna piheula sameh kana samemeh lam juhud gitu contohna makana lian suro gitu ya makana lian suro ma harap napi kana amil nawase terus mana lian suro lamna amil nawasi kada di dia mah lain lam anu sakumaha dina harap jar ya gitu tapi ieu mah lam teh lam nyata amil nawasi gitu kan aya dina harap jar teh anu tungtungna teh ginian wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruwa wal kafu wal lamu tah jadi lain lam eta ieu mah kenyatakeun lam amil nawasi ya maka tungtungna ge dinasabkeun sehingga lian suro eta mana disebutna fil mudhari nu mansub alamat nasabna ku fatah gitu kadua contoh anu kaeuntepan amil jawazim gitu anu eta amil jawazim teh cicingna samemeh yakun ya tadi tepan atawa tumiba sabada lam amil jawa jim ya tur tumiba na sabada ya yakun si lamna teh kapiheulaan ku lam amil jawa jim jeung ku naon ya yakun amil nawase gitu ya contoh lam yakunillahu liyaghfira lahum lam yakunillahu lam amil jawa jim yakuni eta mana amil nawase nah cenah beuti jerkeun sabab ka ditu na aya alif lam maka ditulungan ku harkat kasro sabab teu meunang ngarentet ayeuna 2 atawa 3 mana daya harkatan tulungan kata seperti dina qul huwallahu ahadunillah mun nek diwasol ya yalah ge qul huwallahu ahad Allahus samad waqaf lain ya wasola lain jadi nanti nah jadi nah besok dibaca qul huwallahu ahadunillahus samad sabab ka dituna lapad Allah itu alif lam gitu maka dibaca teh qul huwallahu ahadu asalna pan ahadun tadi buktikeun nunna dipake nulungan ahadunil lahu gitu nya sing bener lamun nek diwasol jadi ulah naon wasol lain waqaf lain nya salah ya macana teh sebutna teh
Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini dari cek ahli qiraat masalah katanya. Gitu. Walaupun secara makna mah dan tepati berpengaruh. Dan eta secara bacaan salah. Lam yakunillahu asalna mah lam yakun Allahu gitu. Lamun dek di hartian ku urang secara mufradat terperinci hiji-hiji macana ulah lam yakuni. Langsungnya lam yakun henteu kabuktosan. Itu. Sallallahu Gusti Allah liyagbiro karena ngahampura Allah lahum ka itu si jalma-jalma contoh seperti itu nya. Nah, jadi lam yakunillahu lam amil jim yakun amil nawasih Allahu jadi isim ya yakun lamun napil madi jadi isim kana gitu bisa bieu dina fil mudhari jadi isim ya yakun itu nya. Tah mana liyagbiro eta amil nawasib lamna amil nawasib yagbiro teh mana na harap mudharaah gitu liyagbiro jadi fil mudhari nu mansub gitu ya sabab aya lam amil nawasib gitu ngan di dieu henteu dipunculkeun si anna teh wajib di dieu mah dieuweuhkeun teh sabab kapelaan kulam amil jawajim jeung ku yakun ya seperti tadi kapelaan ku maknapi jeung kana tegasna kapelaan ku amil jawajim jeung amil nawasih buktina kana atawa yakun wajib dah dibuangna teh lain dibuang disimpen ya jadi cukup dina harti we lian surona teh lian li ayagbirona teh gitu ya dina hartina teu kudu dituliskeun gitu ngalobakeun banyak teh ditulis teh gitu. Cukup disimpelkeun gitu nya seperti di urang nyebutkeun bahasa kita semua. Nah, kita semua teh sebenarnya manyangkeun bahasa ku bahasa kita teh cukup berarti orang sare ya bisa sebutkan semua lagi gitu. Kadua katilu berarti nya tadi teh kala kadua nan tadi teh hijian kadua lannya tadi teh terus katilu idan kaopat kae ya terus berarti teh kagenep hata teh bener ijian dua lan tilu idan kaopat kae kalima lam kae kagenep lam juhud ya kae berarti nomor berapa teh katujuh hiji dua tilu opat lima genep tujuh kadalapan hata teh kadalapan salapan jawab ba 10 wau kadalapan ya kala benerkeun nomorna sabaraha kadalapan hata tuh ya naon teh ngurut ya kalimat kuduna teh salapan jawab nabi oh iya mati naruntuyan iya
Jadi lam juhud ieu tadi kahitungna kanu 5 teh apaan? Ya. Berarti 4. Tah, lam juhud teh kali 5 benar itu. Ya. Kali 5 berarti di dia teh meureunnan make strip nya 5 strip gitu. Oke direvisi lah. Jadi lam juhud teh kali 5 kagenep lam kali 5 lam kae itu sok bilang sih bener. Kaopat teh kae. Ya. Kali 5 lam kae. Kali 5 lam kae. Oke diomekeun lah. Ya. Anu kagenepna lam juhud. Gitu. Oke lah. Idan katilu kae kaopat lam kae kalima lam juhud kagenep. Bener? An lan idan kae lam kae lamu kae lamu juhud kagenep. Hatta teh katujuh. Ya, hatta teh katujuh duluna teh. Hatta teh katujuh. Guys, baiklah. Hatta katujuh. Contoh hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta amil nawasib. Yarji'a eta fil mudhari anu mansub. Sabab ka depan ku hatta amil nawasib. Ciri ka mudhari'anna aya harap mudhari'ah naon iya gitu. Maka yarji'a didinya alamat nasabna ku patah sabab can patepung jeung se. Gitu can jadi yarji'u can jadi can patepung jeung wawu jama can patepung jeung nun jama niswa ya gitu. Nah, terus mana tah mereka dia jawab wawu jawab eta salapan ya jawab salapan kahiji jawab amar contoh akbil fa ahsin ilaika ya akbil bil amar fa ahsin fa amil nawasib ya ahsin eta mana fil mudhari nu mansub fa ahsina gitu nah, mana hamzahna harap mudhari'ah alamat nasab patah sabab can patepung jeung se fa ahsina ilaika gitu jawab amar. Terus mana nu kadua jawab doa Rabbi wafiqni fa'amala sholiha. Rabbi jumlah doa iya. Fa eta jawab ya. Fa'mal kadinya. Jadi Rabbi wafiqni disahijikeun sebagai jumlah doa iya. Fa'amala ieu fa'na sebagai jawab tina doa ya. Harap mudhari'ah hamzah amala teh nyata fi'il mudhari anu mansub gitu. Alamat nasabna ku patah sabab can patepung jeung se gitu. Terus nu katilu jawab nahi la takhasom zaidan payagdoba la takhosoma zaidan gitu. La takhosom la harap nahi takhosom fil mudhari majzum ya tak kan depan la mana zaidan ieu jadi maf'ul bih fa jadi jawab ya tina fil mudhari nu majzum terus yagdoba ieu fil mudhari mansub sabab ka depan amil jawab amil nawasib naon buktina fa ya itu alamat nasab ku patah ya. Alamat nasabna ku patah
Eta jawab nahi. Jadi jawab amar, dua jawab, kedua jawab doa, katilu jawab nahi, kaopat jawab soal. Hal Zaidun bidari fadhaba ilaihi. Hal Zaidun ono to utawi Ki Zaid gitu. Iku bidari ing dalem omah. Fadhaba mangka lunga ye Zaid ilaihi kaitu dar. Hal harap istifham. Zaidun jadi mubtada. Fi eta harap jar. Ad-dari jadi majrur. Fa adhaba pakna jadi jawab tina istifham ya. Gitu. Harap mudharaah nyata ku hamzah. Adhaba sendiri itu adalah fi'il mudhari' anu mansub. Alamat nasabna ku patah fa adhaba. Ilaihi eta jadi jar majrur. Ila sebagai harap jar, hi sebagai domir anu majrur ya. Itu. Jadi eta terdiri dari dua kata, ila jeung hi ya, ilaihi teh. Jadi jar majrur sarua. Seperti bihi, seperti anhu, seperti pihi, eta teh mana dua kata tina harap jar jeung domir. Nah, jeung domirna gitu. Nu kaopat enggeus bieu jawab soal. Kaosnya anu kalima jawab ta'rid. Mana contohna? Ala tanzulu indana fatusiba khaira. Ala ada ta'rid. Tanzulu jadi fi'il mudhari' nu marfu. Indana eta mana terdiri daripada mudhof ilaih. Inda mudhof na mudhofun ilaih. Anu inda sendiri ieu teh hukumna dorob. Ari dorob wadah berarti nyaritakeun di jero lain di luar. Indana gitu dideukeutkeun kuring sarerea. Indana munggu ingsun sedo yo sajabana indah maka dihartian indah teh deukeuteun ya atanapi jeroeun gitu. Patusiba fa'na ieu nyata sebagai naon jawab gitu. Tina ada ta'rid ya gitu. Tusiba fi'il mudhari' nu mansub sabab aya fa amil nawasib sebagai jawab ta'rid gitu. Maka alamat nasabna ge kupata khairon eta jadi maf'ul bi ya. Khairon jadi naon objek gitu. Terus mana nu kagendepna jawab takhdid kade itu ya sabaraha tadi teh salapan. Nah kagenap jawab tahdid. Halla akrimtu Zaidan payas kuro. Halla jadi ada tahdid. Akrimtu eta jadi fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il isim domir. Akrimtu itu sendiri adalah tina fi'il madi ya. Gitu. Halla akrimtu Zaidan payas kuro. Itu akrimtu akroma yukrimu ya. Akrimtu ya. Halla akrimtu naha henteu bakal ngamulyakeun kaula Zaidan kaki Zaid gitu. Payas kuro maka kami berterima kasih. Mana Zaidan jadi maf'ul bih. Payaskuro pakna jawab tina jawab tahdid. Yaskuro jadi fi'il mudhari' anu mansub ya. Alamat nasabna kupata. Jawab tamani nomor ke-7 ya.
Contoh laetali malan fa'ata sodako minhu itu nu ngalamun teh ya. Lamun mah itu kuring boga malan harta gitu fa'ata sodako adek sedekah wae kami minhu tina harta. Lamun boga duit 1 miliar adek di sodakohkeun we maneh kumaha ngalamun deui we gitu ieu teh ya. Nah sababna berharap sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi sekalipun mungkin itu sangat rumit ya. Itu lamun boga duit 1 miliar ena teh henteu rupiah acan tah gitu ya. Mana laeta ada tamani gitu ya. Li eta teh naon majrur domir mabni sukun mahal jr nya disebut li teh. Sementara malan eta mana disebut isim laeta kayak khusus laetanya gitu. Fa tasadaqo min fa na fa jawab. Fa tasadaqo eta fi'il mudhari nu mansub alamat nasabna ku patah ya itu minhu teh sebagai jar majrur gitu ya. Gitu li teh jar majrur kalinya guna teh li namanya gitu. Seret iya sip. Teruskan kadalapan eta jawab taroji. Kadalapan jawab taroji. Ari taroji mah nyata berharap sesuatu yang mungkin saja terjadi. Kita sebut naon taroji nya. La'ala sebut lagi. La'ala aroji usaihu payub himani almas alata. La'ala mudah-mudahan aroji'u abdi uih teh asaihu ariseh dan asaihu artinya itu payub himani maka bisa memahamkan syekh ka abdi almas alata karena masalah itu asaihu katanya dan asaihu maf'ul bih ku nasab ku eta lain ku domah. Terus kan ngan maf'ulna dinya 2 maf'ul bih ka hiji asaiho terus mana maf'ul bih ka 2 lapad almas alata ya. Itu terus kan kasalapan jawab napi. Contoh la yukdo alaihim payamutu. La teh nyata nafi ya. Buang pakna tah. Ngarah teh ahili tina Arabna teh langsung. La nafi ya. Buang la pak jeung tak marbutohna buang nah pantes. Terus yukdo fi'il mudhari marfu alamat rofana muqaddarah eta domah muqaddarah ya gitu. Alaihim eta jar majrur payamutu pakna jawab pak jawab tinana napi gitu. Yamutu fi'il mudhari anu mansub alamat nasab hadbunu nuni gitu ya.
adbunun asal nama yamutu. Nah datangan Pak jadi payamutu itu. Jadi jawab eta aya salapan hiji jawab amar anu hartina tolabul amri minal ulya ila supla hartina nyuprih marentah ti saluhureun ka sahan dapen bahasa legekna cek tadi teh instruksi. Nu kadua nyata jawab doa hartina tolabul amri minas supla ilal ulya ti sahandapeun kasaluhureun proposal permohon nah nyuprih marentah ti sahandapeun kasaluhureun. Nu katilu jawab nahi nyata tolabu tarki artina nyuprih supaya ninggalkeun. Nu kaopat jawab soal artina istifham nyaeta nanya tolabul fahmi menta mana kaharti gitu. Jadi nyuprih paham itu nya eta disebut istifham. Hal jaidun bidari nah kijad aya jero imah gitu. Betul jawaban. Nu kalima jawab ta'rid artina tolabun bilayinin waribkin artina nyuprih kalawan lemah lembut gitu. Mun urang teh memohon dengan segala kerendahan gitu. Atau dengan segala hormat itu. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak pejabat yang mewakili dari tingkat provinsi untuk segera menduduki tempat yang telah disediakan. Seperti itu katanya kalimat nanti. Jadi bahasa anu sangat sopan gitu. Nu kagenep jawab takdid tolabu bahsin wa izajin artina nyuprih kalawan ngeukehan keukeuh ieu mah itu umpamana aya awewe ditanya daek teh ka abdi cik awewe teh sing pugu atuh daek teh itu maksa teh disebut maksa ya. Tetapi lamun mana ka Allah mah nepikeun ka cek paribasa ciri getih ya Rabbana istajib doana gitu nya. Nah, minta kalawan keukeuh. Nu katujuh tamani, jawab tamani tolabu mala tomi apihi aw ma pihi usrun artina nyuprih perkara anu henteu pantes hasilna. Sekalipun pantes ngan hese kana pihasileun nana gitu. Contoh umpamana siga kaum jahiliyah baheula mana menta Allah teh ngajungkereng marah katingali gitu nya jawaban ku Allah teh sia cenah gitu jebet langsung dibere gelap modar gitu sabab permintaan di luar batas gitu. Nu kadalapan jawab daroji talabul amril mahbubi al mustakribi al husula al mustakribil husuli gitu ya. Mana hartina nyupri perkara anu dipika cinta sarta deket pihasileun nana menta perkara anu dipika resep bari eta perkara teh kadada kaduga. Contoh seperti tadi mana hayam perlu mujik eta mah da aya hayamna gitu ya. Nah, sesuatu anu mudah untuk dibuktikan hasilnya mudah dipinta berharap gitu nya. Nah, mana nu kasalapan jawab napi al ikhbaru bil adami hartina ngabejakeun kana eueuhna. Naon anu disebut definisi napi anu sebenarnya seperti kieu al ikhbaru bil adami sehingga dina naon nyebutkeun la ilaha teh gitunya. Aya sebutkan ikror diantarana gitu cek ajengan Nawawi anu disebutkan ikror teh nyaeta ikhbaru sahsi bihakin ala goirihi gitu nya sebutkeun syahadat teh gitu. Ngabejakeun hiji perkara kalayan sabenerna ala goirihi kanu sejena gitu ka pihak lain. Gitu bilabdin khosim dengan lapan yang ditentukan nyata dengan ungkapan ashadu. Nah,
Di antarana didinya dikuatan sajabati asyhadu teh mana bentuk ikrorna nyata dengan ungkapan la ilaha gitu ngabejakeun kana euna teu aya pangeran anu wajib anu hak diibadahan illallahu disebutkeun deui kecuali Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung sanyana kanjeng Muhammad eta Rasulullah sebagai Rasulullah itu teh suatu pembuktian ungkapan seseorang pengakuan mana diberitakan terhadap pihak lain itu ya. Itu fungsi syahadat seperti itu. Terus mana? Jadi ada kejelasan mana anu dinapikeunana, mana anu ditetepkeunana, mana anu di versuskeun, mana anu diambil sebagai teman, diambil sebagai naon istilahna teh loyalisna gitu. Pan aya anu disebutkeun baro ngabuang, aya disebutkeun wala mengambil, menolong, mengurus dan sebagainya gitunya dina isbatna teh gitu. Salian ti Allah dipijeun, Allahna ku urang nyaan di memulai ke urang sebagai pangeran urang gitu. Tah ieu anu salapan teh dikumpulkeun dina qaidah murwad wanu wat. Dapat gitu. Salah tuh. Lain gitu. Betul kabakan kumana mah. Murwad wanu wasal warid li adimi tamanna warju kadakan nafyu qad kamula itu sawajan jeung eta sawajannya nu kalimatna itu nu ka 10 meureun wa'au ya wa'au au bimana illa seperti contoh la'aqtulannal kafiro au yuslima gitu naha la'aqtulannaka gitu lamna lam ibtida lil qasam artina ya mana ngaibtidaan dengan sumpah demi yakti gitu ya. Nah, yakti ari ngabunuhna gitu anjeun al kafiro ka kafir gitu au yuslama atawa eta Islam. Jadi illa ayuslama laqtulanna yakti ngabunuh al kafiro gitu ka kafir au yuslama atawa kecuali gitu kecuali eta si kafir jadi Islam ya. Jadi target nanti mana kalimatullahi hiyal ulia wa kalimatullahi hiyal ulia terus wa kalimatu bahasana teh targetan hijrah teh nyata kalimatullahi hiyal ulia terus naon hiya supla ini terkaitan tanya naon ungkapan berikut nanti kalimatullah yang ulia intinya kalimah kafir dihanap ya kalimat naon kafir dihanap wa kalimatullahi hiyal ulia gitu ungkapan nantinya kalimat Allah diluhur mun bahasa naon aplikasinya seperti kieu nah dek tetep dina kakafiran gitu ya atanapi ayeuna dek Islam gitu salamet eta si kafir kecuali lamun Islam gitu artina lamun taslim gitu guys. Jadi amil nawasib aya 10 nu 10 kabagi 2 anu nganasabkeun kudatna amil eta ya opat hijian dua lan tilu idan kaopat kae anu nganasobkeun ku anu disimpen eta aya genep hiji
anu genep teh nyata kabagi dua deh. Hiji anu hukumna jawaz eta aya hiji nyata lam kae. Nu kadua anu hukumna wujub eta aya 5 nyata hiji lam juhud, kadua hatta, katilu jawab pa, kaopat jawab wau, kalima jawab ao nya anu bimana illa gitu. Jumlah jamle salapan benar. Opat jeung hiji genep nya genep jeung tilu salah opat jeung genep jeung opat salah 10 gitu. Amil nawasib jawabna nu salapan tadi teh nya gitu. Amil nawasib anu 10 dikumpulkeun dina qaidah pansib bi asrin wayaan walan wake kada idan insuddirot walamuke walamu jahdin wakada hatta wa'au wal wawu wal pa dijawabin wa anau bihi jawaban badanab yin autolab kala tarum ilman watat rukata abda. Ayat pesan terakhirnya kala tarum la tarum janganlah kalian berharap ilman kana ilmu watat ruka sementara anjeun ninggalkeun at-ta'ab kana kesulitan. Ieu ari mung hese mah montong hayang gableg ilmu kitu nya. Eta artina mana wayahna we kudu rada daek mikir nya. Hese heuh atuh dangaranna ge ngaji. Ari geus bisa mah jadi ajengan we. Ngawuruk gitu. Qauluhu wal jawajimu samaniyata asyara wallahu alam bissawab. Rabbi fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawassul kupamaosan abdi tawassul kupangurukan mugi Gusti ngarizki